macam ngarebet kepada urang teh yuk. Teh bejan apa dah disalahkeun ya bejan. Oh itu pernah. Siapa? Baang ngarebut kepada urang. Ayo dina om, mana awenya? Manehnya macam ngarebut kepada urang. Waduh. Mantap. Awen. Jangan, pasnya wae sih. Jangan. Naon di cok. Micin naon di naon. Ngarebut awewe. Ngarebut awewe geulis teu. Teu da jenuh. Nah, jeung hareureui teh. Kumaha teh? Dina. Jeung parasia. Ah, Naon? mana mah pura-pura penyaho we. Jeung atuh hareureui. Hup, geus. Jang. Tong hareureui na merebut cenah deh. Kepada urang nih. Atos yang atos. Tong parasia wae anguran mah. Sarakola. Nah jeung merebut ka bogoh teh geulis teu. Teu jenuh. Nah, ari jonool mah beuteut barogoh atuh. Ari maneh? Oge jenuh. Ari jonool mah awena dik barogoh teh. Si Emi. Hah? Si Emi anu geulis ya? Heeh, anu matana bolotot. Nah, ari maneh bolotot. Eta teh kaboga sigi. Kaboga Anu sigi? direbut ku si Baang. Heeh, nah jeung bobogohan aing maneh tuh. Aing meni diperebutkeun si Emi. Baang macam-macam wae. Atos. Kang, enak mah ngarah adilnya. Si Emi kaboga si Aongko. Si Emi kaboga si Iki Ogo. Kaboga si Ijal Ongko. Kaboga si Ijal Ongko. Heueuh ngarah adil salaman baturang aja. Si Emi mah kaboga sararea we marane nya.